Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala sareng parantos ngadau saha ba'dul hukama'i sebagian para hukama. Para hukama teh numutkeun dina kitab Nasoih mah nyaeta ulama-ulama anu tos ngagaduhan gelar wali, nyaeta jalmi-jalmi anu parantos masrahkeun seluruh jiwa ragana dianggo taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anu ngaranna wali teh lain anu bisa hiber, dalaleur ge bisa hiber, manuk piit ge bisa hiber, tapi waliullah teh nyaeta jalmi anu tos mampu menahan dirina tina berbagai maksiat ka Allah sareng mampu ngagerakeun jiwa ragana pikeun taat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur para hukama, al ilmu ari ilmu salah satu akhrufin eta teh ngagaduhan tilu huruf. Ainun anu kahiji huruf ain, walamun anu kaduana huruf lam, wa mimun sareng anu katiluna huruf mim. Lah atunya heuh cenah Kang Herman, ari tibang ain lam jeung mim mah atuh nu teu masna ge nyahoeun, kudu ge wali, budak teu kage nyahoeun. Ieu lah bedana urang jeung pangkat-pangkat wali. Ari urang-urang kieu mah kuring ieu masim abdi nyahona tengan kuru cangkang doa, kusabab nyahona ngan cangkang doa teu nyaho eusina atuh metak teu kabita urang mah kana ilmu teh hari-hari bae kana ilmu teh ngarasa teu penting. Benten sareng para aulia Allah anu tos uningan kana rahasia-rahasia tiap-tiap huruf hijaiyah. Numatak kurang oge lamun diberikan sedikit weh anugerah ku Allah untuk memahami rahasia-rahasia anu terkandung dina huruf alif, ba, ta, sa, jim dan seterusna. Ulah wakan pikaji malahan ieu lamun urang diberikan titik huruf ba dina bismillah bae luar biasa. Sakumaha Allah Subhanahu wa ta'ala parantos memberikan atau nabi ngabukakeun rahasia titik huruf ba dina bismillah ka Syekh Abdul Hasan Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu. Masyaallah, dugi ka Syekh Abdul Hasan Muhammad Al-Bakri biasa ngebedah rahasia anu terkandung tina titik huruf ba na bismillah sampai ke 2200 kali pertemuan di majlis taklim. Masya Allah, beres ngabahas rahasia titik tina huruf ba, kemudian ngabahas deui bab alif anu ayat di permulaan ayat kursi. Ya Allah, eta pembahasanana jauh lebih lama daripada ngabahas titik tina huruf ba. Lamun seuk inget kana ieu kisah tak isin disebutkeun guru ngaji alif-alifan teh isin. Naon sebab nu diaji ku urang mah kur alif cangkang nahungkul, ba cangkang nahungkul, teu pernah ngagali naon eusina alif, naon eusina ba. Urang ieu mah si Herman meni sok asa muriang lamun aya nyebutkeun ustad teh. Komo lamun aya nyebutkeun kiai ka kuring, nu manggil kiai ka kuring keur cager ge mendingan ada sayang batuk saking ku era teu pantes awak model kieu disebut ustad. Komo lamun kuring wani-wani ngaku boga murid, isin amal jelema model kieu ngaku boga murid. Ibadah oge acak-acakan kene, boro-boro ibadah sholat, jeung ngaji oge ngaji, jeung alif can wauh kabeh. Ya Allah, urusaneun kene awak sorangan oge, boro-boro ngurusan awak batur.
Nu matak sing hade eta anu kararomen ulah sok nyebut ustad, ulah sok nyebut kiai, geus nyebut akang we. Kang Herman atawa Herman. Adem kana hate teh. Ke lamun abdi geus siap disebut ustad, engke channelna diganti Ustad Herman. Disingkat tuh jadi Uhe. Gitu genangan amat nih singkatan lagi Uhe. Atau lamun geus siap jadi kiai engke diganti jadi Kiai Herman. Atau lamun geus siap jadi buya engke jadi diganti channelnya jadi Buya Herman. Ayeuna mah Kang Herman bae lebih nyaman ka diri abdina daripada disebut ustad, daripada disebut kiai. Lain teu hayang da cidahayangna disebut ustad, disebut kiai ngan teu pantes. Bisi ngerakeun kiai anu lain. Lamun model si Herman disebut kiai, mending keneh disebut Akang Herman wae atau Herman. Atuh pamudah-mudahan bae kalawan berkahna urang rajin tolab ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun ka urang sadayana rahasia-rahasia ilmu. Sakumaha Allah parantos ngabukakeun rahasia-rahasia ilmu ka aulia-aulia Allah. Terutami ka Syekh Muhammad Al-Bakri Al-Kabir. Numatak anu rajin ngamalkeun sholawat Fatih atau sholawat Al-Fatih sing sering-sering tah hadiahkeun ka pengarangna nyaeta Syekh Muhammad Al-Bakri Al-Kabir. Yuk urang sami-sami aoskeun sholawat Al-Fatihna tabarukan ka Syekh Muhammad Al-Bakri Al-Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Mudah-mudahan keberkahan aosan sholawat al-fatih ieu urang sadayana anu nuju ka ayaan bingung sing segera ku Allah dibungahkeun, anu nuju ka ayaan teu damang sing segera didamangkeun, anu nuju kasusahan milari ilmu mudah-mudahan ku Allah segera diberikan ilmu anu manfaat. Bagi anu kesulitan dina masalah ekonomi mudah-mudahan segera diberikan rizki anu seueur tur halal tur anu gampil bari teu ngaganggu kana ibadah. Kalawan izin Allah sareng kalawan syafaat Rasulullah sareng kalawan kabarokahna para waliullah radhiyallahu anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa akhlaqihim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, jadi poho kita jangan cedurut nasihin karena kamana tadi teh. Saur para hukama ari kata ilmu teh ngagaduhan tilu huruf, hiji ain, kadua lam, katiluna mim. Washtiqaqul aini sareng ari asalna kata ain min illiyin eta tina illiyin hartosna kirang langkung tempat anu luhur, tempat anu mulia. Washtiqaqul lam sareng ari asal katana huruf lam minal lutfi eta teh tina kata lutfi hartosna kirang langkung lemah lembut sopan santun ramah tamah. Washtiqaqul mimi sareng ari asal katana huruf mim minal mulki eta tina mulki yakni kerajaan. Fal ainu maka dengan keberkahanana huruf ain ieu
yujawizu sahibahu bakal nganterkeun pemilik eta ilmu teh ila illiyin menuju ke tempat anu luhur anu mulia mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan naikna seorang jalma anu boga ilmu ke tempat anu luhur teh tidak serta-merta begitu saja. Pasti akan melalui heula ujian, cobaan dan rintangan. Semua nage pasti mengalami eta heula sebelum mencapai derajat anu luhur teh. Upami ditingali dina kisah-kisah para aulia Allah, hampir semuana mengalami heula cacian, hinaan, dikucilkeun ku masyarakat malahan. Atuh kabeh dituna para nabi, atuh komo para nabi lebih berat cobaanan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge pan pernah sujud ketika dituruban kulit bangke. Atuh kamari dicarioskeun dina kitab Durat. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge ketika diusir ku kaumna, dihina, dicicak, dicaci, sudah dicaci, dicicak, gara-gara kopi pahitnya. Gitulah ahli-ahli ilmu dugi ka ayeuna oge bakal mengalami eta, dan tentuna cobaan anu moal seberat orang-orang sebelum, moal seberat para nabi, moal. Dah zaman lain tibang teu begega, tibang aya anu molototan wajar lah. Nu penting lamun urang bisa lolos tina eta ujian teh, insyaallah jalma-jalma anu berilmu bakal luhur derajatna engke di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallamu sareng dengan keberkahanna huruf lam, yaj'alu bakal ngajadikeun eta kabarokahan huruf lam tiahu ka jalma-jalma anu memiliki ilmu teh latifan, memiliki sifat latif, lembut, kasih sayang, pemaaf dan sejenisnya. Jalmi anu bener-bener ngagaduhan ilmu sareng ngamalkeun kana ilmu nama ketika dicaci ku batur teh pernah membalas. Tong baru ditibang dicaci ku kata-kata eta Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala teh ketika ditarosus kerkuli jaga kebun teh kuat pernah eta mastakana digebugan, digebuk ku polisi lah mencara aya nama kunaon eta polisi make memukul kepalana Syekh Ibrahim. Sebab ieu polisi teh datang ke kebun anu dijagaan ku Syekh Ibrahim bin Adham, terus eta polisi teh malak minta jatah meureun, minta buah-buahan, dan ku Syekh Ibrahim bin Adham henteu diberikan. Naon sebabna? Da lain Syekh Ibrahim ieu manu tuan mentek tuani memberikan hak orang lain meskipun ke polisi. Tapi ketika Syekh Ibrahim pukul kepala, dipentunglah meureun mun aya nama, sama sekali tidak marah. Justru malahan beliau merasa tenang, biasa baik, tidak ada perubahan sama sekali ketika ditakol biasa baik, malahan nyarios ieu. So gerak tenggelan ieu mastaka kaula anu selalu maksiat ka Allah, sok hayo sing wareg nya takolan ieu sirah kaula daripada engke takolan ku malaikat jabaniyah di neraka, mending sok hayu takolan ti ayeuna ku anjeun yang harumasakeun ka ulama ieu sirah ka surga pake maksiat bae ka Allah. Masyaallah mun urang kitu lain kitu pasti dibalas leuwih ti kitu urang. Ieu bedana urang jeung ahli Allah. Atuh mudah-mudahan deh urang ku sering ngaji saeutik-saeutik urang bisa nuturkeun akhlak para waliullah. Kabaituna atuh nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Da sagala ge bermula tina saeutik heula urang teh moal langsung ujug-ujug kitu. Saeutik urang ngulungan ilmu tapelkeun lagi saeutik. Mudah-mudahan we urajin mulungan ilmu saeutik-saeutik ieu nepika engke finish di akhir hayat teh urang sempurna iman sareng Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maut husnul khotimah teh
wal mimus sareng ari kabarokahan tina huruf mim yaj'alu bakal ngajantenkeun eta kaberkahan tehu pikeun pemilik jalma-jalma anu ngagaduhan ilmu malikan alal khalqi bisa menjadikan pemilik ilmu itu menjadi pemimpin penguasa para makhluk bakal tunduk anu lain ge ku sabab urang loba ilmu ngan tadi teh sebelum urang mampu menundukkeun orang lain teh urang bakal diuji heula ku Allah sedemikian rupa supaya orang bisa benar-benar nundukkeun nafsu nu aya diri urang. Ketika orang geus mampu nundukkeun nafsu nu aya diri urang, maka didinya bakal kaluar hikmah sareng rahasia-rahasia teh. Sebab sebenarnya nu hese teh lain nalukkeun batur, tapi nu hese teh ieu nalukkeun nafsu nu aya dina diri urang. Masya Allah. Hese itu. Kadang-kadang seorang penceramah hebat ceramahna, ketika berbicara tentang sedih kuat caririk jamaah lagi. Ketika bicara tentang anu piseureun kuat seurik kabeh oge. Kasalon-salon sareurik ngilu. Tapi belum tentu tembus kata ucapan kana hatena. Belum tentu bisa merubah sifat jorikna dirina. Gitu nu karasa ku sim kuring mah mulai sim kuring bae ya cenah-cenah cek batur eta di Kang Herman lamun ngaji teu kuat kaharti kuat menisok hayang ibadah lamun geus ngadenge Kang Herman ngaji teh cenah kitu cenah aya nu ngomong kitu ka kuring tapi ari kuring mah geus beres ceramah teh lain hayang ibadah tapi hayang sare da capek baru kitu hese nalukkeun diri sorangan. Mudah-mudahan ieu obrolan sing janten motivasi pikeun urang sadayana pikeun terus mencari ilmu walaupun tadi teh saeutik penting urang terus ngeureuyeuh ulah sampai kapegat tolab ilmu eta lah salah satu kemuliaan jalma-jalma anu ngagaduhan ilmu sareng anu ngamalkeunana kana eta ilmu sareng tentuna anu bertahan menghadapi berbagai ujian. Wa yuqalu sareng dicarioskeun yadullu anu nuduhkeun ala syarafil ilmi kana kautamaan ilmu qauluhu ta'ala nyaeta firman Allah Subhanahu wa taala li Muhammadin alaihi salatu wassalam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku penting-pentingna ilmu dugi ka Allah nyarios kieu ka Kanjeng Nabi khususna umumna mah pikeun ka urang kabehan. Saur Allah dina surat Thaha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Wallahu a'lamu bimuradihi wa qul sareng carioskeun ku anjeun Muhammad sareng ucapkeun ku anjeun wahai Muhammad Rabbi wahai pangeran abdi zidni mugi nambihan ka abdi ilman kana ilmu li anna Allah taala karena sanyana Allah Subhanahu wa taala apa eta parantos memberikan Muhammadan ka Kanjeng Nabi Muhammad kulla ulumin setiap ilmu walam ya'murhu akan tetapi Allah tidak memerintahkan kepada Kanjeng Nabi bitolabi untuk meminta ziyadati tambahan ghairil ilmi selain ilmu. Maksudnya sok sanaos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos diberikan ilmu begitu banyak ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah memerintahkan untuk terus memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atuh komo urang si Herman khususna si Herman anu kecida bodona sombong amat lamun hirup teu daek ngadoa Rabbi zidni ilman. Sombong amat lamun jelema pantar si Herman anu sakieu bodona geus embung tolab ilmu. Cacak-cacak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos diberikan ilmu begitu banyak ku Allah Subhanahu wa taala
masih terus diperintahkan untuk memohonkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana diberikan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala anu manfaat pikeun diri urang, pikeun keluarga urang, pikeun dunia sareng agama urang. Allahumma zidna ilman nafi'a wa afhimna bi syariati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ia penjelasan dikutip Syekh Utsman Al-Khalbawi dina kitab Majalisul Abrar. Allahu a'lam bishawab.